Duh, stasiun malam Jumat kemararana itu jelema. Naon? Ka mana mah? Hah? Ka mana? Tuh, Oh, tuh. Ieu rek ieu we. Rek naon? Ai caritana ieu teh rek ngarona. Marona. Oh. Ngarona rek karona. Sugan ka mana baladurang? Teuing tadi mah da ti mana mah geus init. Eta si Adun meni teu tanggung jawab teuing. Tah si Adun karek jemul. Aduh. Dun di mana wae ya Adun? Apaan biasa ieu ngasuh heula incu. Oh, masuk heula beda geus incuan mah. Mesina urang atuh. Urang teh kudu ngamunah maneh da geus kaayaan kieu, tapi sanajan urang kaayaan kieu aing ngamumule Seni. seni khususna seni tradisional mah piraku urang teh ieu kibung. Nah, bener tak kudu kitu. Semangat kajian geus kolot teh. Heeh. Pepeueuh barudak ngora. Heeh. Jarang meureun aya di contohan kolot mah sugan kasuat hatena. Tah geuningan. Jangan buah geuningan. Oh, bener. Diomongkeun teh dararatangnya. Heeh. Ai si Ekon. Kamar si Ekon mana si Ekon? Teuing Aya saya. di ditu masih kena pengker ditu. Jika nama keur di heula keur di pos rona heula. Keur ngarona heula. Lain urang ngobrol-ngobrolkeun Kumaha masalah tah? naon seni budaya. Ya. Pan seni budaya mah identik jeung di Sumedang ayeuna pariwisata keur digalakeun teh. Heeh, jadi meujeun we urang ge ngamumule seni ngamajukeun pariwisata. Pariwisata. Heeh, tah gitu. Pan pariwisata teh di antarana di Sumedang kan seueur. Seueur, Nya, heeh. sanes di Jatigede bae. Ya. Sanes. Hampir di setiap kecamatan aya Aya. pariwisata. Aya. Tah, anjuran Bapak Gubernur sareng Bapak Bupati. Heeh. Ka barudak sakola khususna lamun wisata teh tong ka mana-mana. Tong kalmur batur. Tong kalmur batur. Kalmur Da di urang. urang ge aya. Heeh. Sok atuh Ka dieu mana di dieu? pajukeun urang. Udah, Eta si Ekon aya. Sok ka dieu Ka dia biar tadi omongkeun bae tas di mana wae ai urang ka dia. Persiapan Pak, Persiapan naon? pawai Pak, Pawai Pawe naon? ngarona si teh penting ieu mah. pawai kemenangan Pak, Oh, Persib. Persib Pak. Oh, bener. Ari penting ieu mah lain pawe ngarona. Ya. Kejaga lembur. Eta cek nanu Pek naon? wae rek pawe oge ngan pepeujeuh kadenya jaga keamanan jeung Oke, ketertiban. Eta umul-umul di Indomaret jeung di Alfa Beak kabeh di dudutan. Di Angola Pak, Wah, di Angola. Ulah jeung metak picik Ari ulah motor picik. ke ini kemerong-kemerong Pak. Heeh eta ulah mah teu ngarti eta. Ngeng ngeng ngeng. Ngeng ngeng. Ngeng jalan oge di ari kenal pot Jadi TikTok Pak. Kajeun banyak, tapi eta ulah tarik teuing da ngaresahkeun masyarakat. Aya knalpot anu ngengeng teh besi dicarikan Jadi ku sing polisi. kondusif nya Pak. Kondusif naon ge urang tanya Sok sing atuh. tertib segala rupa oge. Mangga tukang lalu ngecebrek heula. Hah? Ngecebrek heula. Naon ieu mana ngecebrek lain waktu udah ngecebrek ayeuna mah urang persiapan ngarona. Oh, Pada aya di pos. untuk jaga-jaganya Kak. Jaga-jaga Ya, di si ayeuna kan Sing. keur genting. Urang teh ieu ngarona teh aya grup nanya. Ngaranna teh grup. Oh iya grup Dahlia. Grup dah. Ai mana naon atuh grup Dahlia? Ibu-ibu Saya saya Dahlia. Amor naon? amor pembaharuan. Amor pembaharuan. Pan urang teh tinggal tilu siki deui. Kacampuran ku Kang Adun. Sareng Kang Nana. Aya adun urang mana? Ari Kang Adun mah pan di daerah Kaler kan karunya sejak SMTV na can kasapet ka ditu mah. Kan wae teh sakeudeung tahun hareup sugan. Asaremon ka SMTV teh. Tapi Aing mah can heuleu. saneuleuh dituju sampean berarti aya teu kalentap, teu katoel. Kahalangan ku Gunung Tampomas ya Pak. Tapi keun we sanajan gitu oge nu penting mah urang bisa ngamumule seni tradisional ulah nepikeun ka jati ka Siliku Junti. Ya teh ngalewatan SMTV Pak. SMTV. Insyaallah tahun 2006 mah lah. Insyaallah di Songeyang. Medi lalajeun kurang Songeyang. Ya, ke. Pulau Jati Gede Damaraja Situ Raja. Arek digancakeun Gunung Tampomas rata. Tong kitu. Kamari geus aya himbauan Himbauan ti saha? harus dihentikan cenah. Oh gitu. Heeh. Naon eta dihentikeun teh? Heuh, galian ari uing mah reknya tuh di mana apaan uing tukang ngagali. Pan pindah we atuh ngagali kuburan. Oh, ngagali kuburan. Tadi amor pembaharuan Kang Nano. Ieu itu Pak Adun. Ti Congeyang, ti grup family. Tah ieu ti grup teh iya. Nonon teh iya teh? Ciseureuh. Ciseureuh, Sumedang Selatan. Bon seureum. Ieu. Heeh. Ieu.
Nyawing mah ti sayuran. Lain di bagina. Alah, tuh mah. Oh, aujang sayuran. anu ikon meureun sim kuring ngiring bingah ngiringan dedel khususna ka Amor nya sanaos tos rada melem pembeletet teu ayeuna bangkit deui Tah eta nya Dina seni mah geuning eueuh batur eueuh baraya. baraya sadaya Urang teh homo deui pan urang mah dibeungkeut ku paguyuban paguyuban. Paguyuban. Muh urang moal bisa kieu lamun tanpa aya paguyuban calung Kabupaten Sumedang. Resepnya apa di paguyuban naonnya? Segala Resep Alhamdulillah di paguyuban atuh ka pengersal ketua Wilujeng Bilung Manconya. Jadi resep teh Insyaallah enjing oge bakal ngarariung di gedung kesenian. Jadi resep teh kieu Pak. Naon? Modal sendiri-sendiri. Ya. Da ari di nu seni mah nya sanaos urang kumaha-kumaha oge nu penting mah hate bunga bagja. Sabab upami urang nganalkeun wae pamere batur moal aya tungtungna saumur-umurna ge. nya Pak urang ge mun nganalkeun wae ngobrol kieu moal aya tungtung. Urang teh karona itu. Aya alat tetabuhan di posolna. Urang takol. Hariringan. Iya, sok atuh. Ulah sarareting gitu seorang lemur. Ayeuna keurawan pisan nu loba begal loba naon. Wilujeng bengi kapar penonton sadayana karasan dina bengi ieu. Amor Group Makalangan. Gandrung